Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kumaha daramang kasadayana palawargi. Hapunten manu kasuhun rupina sabaraha lami panginten Kang Junta nami tiasa nepangan ayeuna. Kumargi sabar pihal kirang langkung 2 mingguan pangintennya tengangkat deui carita dongeng Sunda. Tangtos sadayana panginten nganti-nganti ngantos-ngantos ya. Aturan wilujeng patepang dangu kepada wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Aljunta tea. Dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda anu sakuma biasa dipidangkeun dina channel anu maneuh. Anu sok biasa midang dina saban wayah kieu. Atuh kanu masih kana manco satia ka ieu channel. Mugia pidangan dongeng Sunda teh cing ngajantenkeun panglipur kana kolbu, pangbeberah kana manah para wargi sadayana. Dina danget ieu Kang Junta baris ngadadarkeun hiji carita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu ka-12. Sateacan dikawitan sakuma biasa Kang Junta sejang emutan kasadayana para wargi kade hilapnya diantos rojonganana ka ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Oge atuh ka anu parantos subscribe Kang Junta ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna. Mugia ieu kasayan sadayana para wargi teh cingkengen pawales ti Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun. Dina episode anu dipayun Kang Junta parantos medarkeun carita yen ieu sambara jeung Mangki Srun teh diserang ku saurang jalma anu make tergos bodas anu nyebutkeun jati dirina anu geus nguntit maranehna ti anggalna keneh. Nepi ka tarung bebeakan nu akhirna ieu sambara kawalahan kateter jajatena ku eta jalma anu nyerang teh, bahkan nepi ka kapiuhan ngaralak teh eling teinget di bumi alam. Atuh ieu Mangki Srun sewaktu dirina erek nyerang ka eta jalma anu diterogos bodas teh ku ilmu kanuragan jeung tanaga jero tingkat tinggi. Eta jalma anu terogos bodas teh oge sarua dan mungkin kaleuwihan dina ilmuna. Anu antukna ngajadikeun ieu Mangki Srun teh tulus nyerangna ka eta jalma anu terogos bodas teh. Kusabab ditingali tina ilmu pangawasa sagala rupana, dirina langsung bisa nganyahuankeun saha eta jalma anu diterogos bodas teh anu nyerang ka dirina jeung sambara. Tetela geuning eta jalma anu disangharepan anu jadi lawanna teh nyaeta katalah Pandekar Garuda Ngapa anu sakti mandraguna teu aya tandinganana. Tah bakal kumaha cenah sikap ieu Mangki Srun teh anu saterusna jeung saha cenah eta Pandekar Garuda Ngapa teh jeung bakal kumaha cenah ieu nasibna sambara anu saterusna. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon dongeng teh dina episode bagian anu ka-12. Sumangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Dina sawaktu ieu Mangki Srun teh adu harepan jeung hiji jalma anu diterogos bodas anu nyerang ka dirina jeung sambara.
dirina tekebat nyerangna sabab ieu geuning jalma anu desang harepan teh tetela hiji jawara sakti mandraguna anu kaceluk kawan awun kawantara kajana pria anu katelahna Pandekar Garuda Ngapak anu teu aya tandinganana. Terus we Mangke Srun teh ngagarendang nyarita sorangan. Aduh geuning cilaka kieu carana mah tetela geuning ieu jalma anu desang harepan teh lain jalma samanea. Ieu teh hiji jawara anu sakti mandraguna anu katelahna Pendekar Garuda Ngapak. Bisa tiwas kieu carana mah lamun kuring terus maksakeun maju adu harepan. Tapi lain manehna teh geus mundur tina alam kajawaraan sabab geus lila kuring teu ngadenge beja tentang manehna. Jeung manehna teh pan geus teu ulu biung deui dina alam kajawaraan teh. Tapi naha manehna bet aya di dieu ayeuna. Jeung naha bet narajang teu pupuguh apan lain manehna teh hiji jawara jalur putihan anu sok ngabela bebeneran jeung teu weleh ngajungjung pisan kana keadilan. Tapi lamun kuring mundur teu pupuguh teu aya dina sajarahna ieu Kisrun tepi ka kudu mundur sasiku hamo ngejat satunyang beas. Komode tepi ka jadi budak patalukan mah leuwih hade urang anggeuskeun we sajuntungna kumabrehna najan beh dituna kuring nepi ka ngababatang ngajadi bugang. Hirup tinggal ngaran kuring teu panasaran, kuring rek bebeakan nepi ka getih panganggeusan ngabelaan ieu Den Sambara. Den hampura amangnya bisi amang geus teu bisa maturan deui Aden. Mugi Aden aya dina pangjagana anu maha kawasa. Aden mah cing jag-jag waringkas deui hirup panjang ngarah bisa apal dunia luar. Kitu ieu gerendengna Mangke Srun teh bareret panonna teh ngareret ka Sambara anu masih keneh kapiuhan teu inget di bumi alam. Bari hatena pinuh kurasa hanjelu anu kacida kusabab dirina teu bisa ngajaga Sambara sawaktu dina kaayaan Pancabahala. Geus kitu pok we ieu Mangke Srun teh nyarita deui ka jalma anu terogos bodas teh. Hei jalma telengas kania aya anjeun tapi ka eueuh ras-rasan nyerang ka kuring duaan tanpa alasan anu puguh. Naon maksud anjeun anu sabenerna? Ayo sia jawab. Namun anjeun teu ngabejakeun alasan maksud anjeun nyerang ka kuring duaan anu sabenerna, mangka tong nyalahkeun kuring. Yeuh ieu Kisrun moal mundur sasiku hamo ngejat satunyang beas. Sok sanajan anjeun teh hiji jawara kahot anu teh tandinganana. Tapi kuring marek sentara saeutik oge. Leuwih hade paeh ngababatang ngajadi bugang daripada kudu jadi budak patalukan mah. Eueuh dina sajarahna lamun Kisrun kudu serah bongkokan mah ke heulaanan. Ayo sia jawab. Ari ieu jalma anu terogos bodas teh ditalek ku Mangke Srun kalayan tandes tur pinuh tangan jigah kitu teh lain ngajawab. Kalakah lunggak-linggak we sirahna semua anu ngulinkeun ka ieu Mangke Srun. Geus kitu terus we ngangkat dampaleungeun anu katuhu bari digupaikeun ka Mangke Srun semua lalaunan beuki ngulinkeun kalah malik nangtang ka ieu Mangke Srun. Atuh puguh we ieu Mangke Srun teh dikitukeun ku pihak lawan jigah kitu teh asa diulinkeun anu kacida. Dirina asa dianggap remeh pisan. Terus we ngagidir awakna muncak amarahna
Geus kitu jolosrog we ieu mangkisrun teh masang kuda-kuda. Sirahna ditungkulkeun bari panonna dipereumkeun. Terus we ieu sukuna dirapatkeun sarta ieu dua leungeunna dirapatkeun bari ramo-ramona malika handap kana taneuh disimpen dina pas anganna. Bari komat kamit jajampean. Geus kitu terus we ieu mangkisrun teh dangah lalaunan melong ka langit dibarengan jeung dua leungeunna diputerkeun diangkat ka luhur nepi ka luhurna sajajar jeung sirahna. Bari calawak dangah melong ka langit. Geus kitu terus we ieu dua leungeunna teh diputerkeun di sagigireun awakna jigah jalma anu rek newak mangsa. Terus we ieu sirahna mangkisrun teh nyang hareup ka pihak lawan bari panonna melong seukeut ka lawan. Geus kitu terus we sukuna anu kenca anu asal dirapatkeun teh dilengkahkeun ka hareup bari diputerkeun lalaunan bari ngangkang tina taneuh. Terus we dikagigirkeun bari ditenjagkeun kana taneuh satarikna. Terus we dituturkeun ku sukuna anu katuhu bari sarua jiga kitu prakpakanana. Nah tuh heuleut sabaraha lila teh eta jol bleg 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 we ieu mangkisrun teh kabagi jadi opat. Nyaeta hiji mangkisrun anu asli sarta anu tilu mamalihan. Nyaeta kalangkangna bari nembleg pisan sagala rupana mangkisrun teu dipicieun sasieun oge. Ngan anu jadi ngabedakeunana nyaeta yen ieu mangkisrun anu mamalihan mah mawa pakarang sewang-sewangan. Anu hiji mau pakarang tumbak panjang bari tungtungna eta tumbak teh peso anu ngagurilap seukeut. Anu hiji deui mau pakarang rante panjang bari tungtungna eta rante teh aya gegendir buleud carucukan. Ari anu hiji deui nyaeta mau pakarang pedang golok anu panjang tur gede sarua mendeseukeut ngagurilap matak silo. Geus kitu jol serepet we cing perelesat ieu tilu mangkisrun mamalihan teh narajang ka jalma anu terogos bodas teh kalawan narajang make jurus jeung pakarangna sewang-sewangan. Ngubeng ngarah nepi ka ngincer ti satiap arah. Atuh ieu jalma anu terogos bodas teh pas ningali kaayaan saperti kitu teh sugan ngarasa gindir dirina, teuneng ludeung we tenang dirina nyang harepan kaayaan saperti kitu teh. Malah mah ngan saukur ngangkat dua leungeunna ka luhur bari dampal leungeunna ditamprakkeun ka langit diangkat semut dada. Geus kitu terus dikibaskeun ka gigir jiga anu nyingraikeun jujukutan anu jangkung. Nah jol gibeg we ieu tilu mangkisrun mamalihan teh ngageribeg ka gigir terus we celang cing arah celang marental ka gigir. Tapi anu jadi anehna ieu anu tilu mangkisrun mamalihan teh lain cing jarengkang kana taneuh tapi kalakah celak jogo terus we nangtung deui saperti biasa jigah anu teu sapira ieu serangan teh. Malah tambleg narima serangan ti jalma anu terogos bodas teh. Padahal mah lamun keuna atawa ningang ka jalma anu atah-atah pangabisana mah tangtu bakal parna deh dituna bisa-bisa pegat nyawa kusabab luhurna ieu ilmu serangan jalma anu diterogos bodas teh. Terus wecing berelesat deui ieu anu tilu mangkisrun mamalihan teh narajang deui ka ieu jalma anu diterogos bodas kalayan make jurus jeung pakarangna masing-masing. Cing sarerewu, cing sararepet ngubeng nyerang bebeakan ka jalma anu diterogos bodas teh teu dibere pisan celah pikeun ngahindar nyerang ti arah luhur, ti arah handap, ti gigir, sing sareak pilih genti
naraja ngalatur ngarah karena setiap celah awak anu katinggalina lemor anu kosong teu katutup. Tapi sabalikna ieu jalma anu terogos bodas teh nyang harepan kayaan saperti kitu teh tenang we dirina ngahindar kana setiap serangan tilu mangkisrun mamalihan anu nyerang ka dirina ti setiap arah. Ku cara ringan tur enteng dirina mangan saukur ngagilak, kadang ngelok, kadang celang luncat ka luhur, bari gesit ieu awakna lentur tur hampang. Bari sajeroning ngayunan pangrajang lawan anu nyerang ka dirina ti setiap arah saperti kitu teh. Sarua dirina oge bari ngasupkeun tenggelan jeung tajongan ka pihak lawan di mana lamun aya setiap lolongkrang. Geus teu kahitung teuing sabaraha lila waktuna ieu anu opatan teh tararung tepi karagot nyaeta antara jelema anu diterogos bodas jeung tilu mangkisrun mamalihan anu mana bisa disebutkeun ieu ijen tarung teh teu saimbang, bahkan bisa disebutkeun teu adil. Kusabab ieu setiap tenggelan jeung tajongan tilu mangkisrun mamalihan teh tamleg tur teuas di mana keuna kana awak lawan, bahkan bisa parana akibatna lamun tepi ka kakeunaan. Tapi sabalikna lamun maranehna di mana diserang balik teh teu boleh ngeplos teu tembus awakna lamun kakeunaan tenggelan atau tajongan lawan. Jika anu nenggel angin nyaeta aya jentul wujud tapi hampos kosong melongpong. Nya pantes we atuh daapan ieu tilu mangkisrun teh bisa disebutkeun kalangkangna ti mangkisrun anu kaluar tina awakna anu ngabeulah ngajadi tilu jadi lain awak wujud mangkisrun anu asli. Ku kitu oge geus bisa kaijir yen sakumaha tahapan ieu ilmu pangawasa mangkisrun teh bisa kahitung jeung bisa disebutkeun geus tahapan anu luhur nyaeta geus tahapan jawara kahot anu tingkat luhur. Tapi ari ieu jalma anu terogos bodas nalika dirina yang harepan kayaan serangan demi serangan anu merepak anu ditujukeun ka dirina jigah kitu teh dirina mah tetep tenang we teu kaciri ieu sentara komode panik mah nandakeun ieu jelema anu terogos bodas teh geus asak pangalaman dina alam kajawaraan. Nyaeta geus wareg seueuh adu harepan jeung setiap lawan anu kumaha bae sarta geus mineng nyang harepan rupa-rupana ning ilmu kumaha wae anu dipiboga ku setiap jawara ti mana wae. Matak pantes wae lamun disebut jawara kahot anu teu tandinganana anu katelah pandekar Garuda Ngapak. Tapi sabalikna disang hareukeun kayaan saperti kitu teh ieu jalma anu terogos bodas oge kalakah beuki ningkatkeun deui tahapan jurus jeung ilmu tanaga jerona kana tahapan anu leuwih luhur deui. Anu maksud pikeun nguntuk lawan supaya bisa nganggeuskeun buru-buru eta ijen tarung. Kusabab ieu tarung teh bisa disebutkeun teu adil jeung teu saimbang lantaran ieu jalema anu terogos bodas teh ngarasa dicurangan dirina anu mana dirina mah teu bisa pisan ngasupkeun tenggelan jeung tajonganana ka pihak lawan di mana setiap keuna ieu seranganana kana awakna lawan pihak lawan teh tapi teu boleh ngeplos jeung ngeplos we jiga anu nenggel angin. Atuh antukna ieu jalema anu terogos bodas teh teu beakeun akal dirina terus we ngareret panonna musatkeun paninggalina ka mangkisrun anu asli anu keur ngajega we nangtung bari masang kuda-kuda anu aneh.
Bari ieu dua leungeunna teh digerak-geraknya tangan dalikeun atau ngontrol katilu mangkisrun mamalihan dirina. Geus kitu terus we jelema anu diterogos bodas teh dina sela dirina keur ngayonan satiap panarajangna ieu ti mangkisrun mamalihan teh nyempetkeun heula dirina nyerang ku cara ngahembatkeun leungeunna anu katuhu pikeun narajang ka mangkisrun anu asli. Nyaeta narajang ti kajauhan ngirimkeun serangan tingkat luhur make tanaga jero anu sakitu rohaka tur bedas. Atuh jol hiu beledag ngeuna pisan ieu panarajangna jelema anu terogos bodas teh kana awakna mangkisrun. Atuh puguh we ieu mangkisrun anu asli teh jol ngagibeg mundur awakna ka tukang. Kusabab kekenaan dirina ku ieu serangan teh jelema anu terogos bodas teh anu sakitu bedas tur rohaka. Atuh kulantaran ieu mangkisrun anu asli teh kekenaan ku serangan anu sakitu rohaka tur bedas, tangtu wae ieu ngajadikeun buyar kafokusan mangkisrun anu asli teh dina ngandalikeun atau ngontrol ieu tilu mangkisrun mamalihan dirina. Nya we jol kontan pisan aya panguruh gede ieu kaayaan teh ka tilu mangkisrun anu mamalihan teh ya. Na jol geber ieu awak tilu mangkisrun teh gegeberan jigeh antara rek leungit jeung timbul. Atuh puguh we ieu kaayaan saperti kitu teh ngajadikeun kasempatan anu hade pisan anu teu bisa dilewatkeun kitu bae ku jelema anu terogos bodas teh. Terus we dirina newak ieu mangkisrun mamalehan teh anu aya dikencaeun jeung katuhuan dirina ngarah kana beheungna ieu dua mangkisrun mamalihan teh ku cara dicekek ngalak kana urat pentingna dipencet satarikna make tanaga jero anu nuhur. Terus geus kitu lung dialungkeun ka luhur ieu awakna dua mangkisrun mamalihan teh bari dirina oge ngagajreng luncat ka luhur ngudag nuturkeun ieu dua mangkisrun mamalihan anu dialungkeun ka luhur teh. Bari ngalayang muter awakna geus kitu dihembatkeun ieu dua dampal leungeunna kenca jeung katuhuna ditenggeukeun kana dadana ieu mangkisrun mamalihan anu aya dikencaeun jeung katuhun dirina satarikna make jurus Garuda ngapak mega. Atuh jol beledag ngeuna pisan ieu tenggelan dampal leungeun jelema anu terogos bodas teh kana dadana ieu dua mangkisrun mamalihan bari dibarengan jeung sora anu sakitu tarikna. Geus kitu jol purisat ieu awakna dua mangkisrun mamalihan teh paburencai ancur teu mangrupa terus jelas we arilang tanpa karana. Sanggeus kitu terus jelas suruwuk we ieu jelema anu terogos bodas teh hiber nyuruwuk notog ka handap ngudag ieu mangkisrun mamalihan anu hiji deui anu masih keur nangtung jiga arca kusabab geus luar tina pangaruh kadalina mangkisrun anu asli kusabab kebenangan kuserangan jalema anu terogos bodas tadi teh. Kucara ngalogodorkeun leungeunna anu katuhu dina posisi rek nyakar make jurus Garuda ngudag mangsa atuh jolekap we ieu rek ketek ieu sirahna mangkisrun mamalihan anu hiji deui teh beunang kacakel ku cengkraman ieu leungeunna anu katuhu jalema anu terogos bodas teh. Geus kitu terus dipuihkeun satarikna bari dibandingkeun ka luhur atuh jol gebrah we ieu awakna mangkisrun mamalihan teh anu hijina deui oge ngagebrah sarua paburisat ancur teu mangrupa. Geus kitu jelas we sarua ieu oge leungit teu aya tapakna.
Sanggeusna ieu jalema anu torgos bodas teh ngarengsekeun ijen tarungna ngalawan tilu mangkisun mamalihan bari dirina dina kaayaan aya dina kaunggulan sarta pihak lawana teh eleh binasa hancur teu mangrupa bahkan tepi ka leungit aya tapakna. Terus we dirina yang hareup ka mangkisun anu asli anu masih dina kaayaan ngahayungkung nyekal dadana bari ngageleper awakna dibarengan jeung kaluar getih seger tina bahamna kusabab kabeunangan kuserangan tadi teh bari mencong panonna melongsekeut. Geus kitu terus we nyarita dirina ku cara make tanaga jero anu luhur nepi ka agem handaruan pinuh ku wibawa nepi ka aweuhanana eta suara teh minuhan disabudureun eta patempatan. Bakat tingkuh kahandaruanana eta suara maninga gelendrung matak mupuskeun kana kekenangan ceuli lamun keuna atau kadenge ku jalema anu pangabisana atah-atah atau ku jalema anu biasa. Waktosna seueur. Rupina sakitu heula carita dongeng kanggo denget ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu ka-12. Bakal nyarita naon cenah ieu jalema anu tergos bodas teh jeung bakal kumaha cenah ieu sikap mangkisrun teh anu saterusna jeung bakal kumaha anu saterusna ieu carita anu tiluan teh ke urang lajengkeun deui dina episode anu salajengna diantos wae nya. Atuh sim kuring Aljun Tatea seja undur diri di payunan para wargi sadayana. Hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kakirangan sinareng kalapatan boh bilih kirang merenah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lalakon carita. Deda agung cukup lumur nana jembar hampurana anu diteda wilujeng patebang deui ke dina episode anu salajengna. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.